Upami orang kasakusu keneh karena urusan internal jeung pribadi batur, cirina eta hirup masih jauh tina nikmat jeung bagja. Pisaurpun guru mah jalmi anu apes, sanes rugi deui mah apes. Nyaeta jalma anu sok mikir lain pikireunana, sok ngurus lain uruseunana, sok nyarita lain caritaeunana. Nanahaonan cenah eta maneh kitu, meuni apes kitu eta hirup. Waktu, tenaga, pikiran boros teu puguh dipake hal anu teu guna jeung teu mangpaat. Ciri-ciri hirup anu tenang jeung bagja mah di mana urang geus fokus kana kahadean, geus teu peduli kana urusan batur anu lain urusan urang, anu ngarasa cukup kana milik rezeki sorangan, fokus kana padamelan nyalira, geus teu peduli omongan batur jeung teu loba mikir anu lain pikireunana. Insyaallah bakal tenang jeung bagja. Ari masalah batur goreng ka urang mah keun we da urusan manehna jeung Allah, da teu bahaya-bahaya teuing nya, kecuali geus ngabahayakeun kana jiwa jeung raga eta mah lain urusanana. Keun we urusan urang mah ulah sarwana, jeung urusan urang mah fokus we terus kana kahadean urang.